Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hidup sadayana. Alhamdulillah dina pangajaran dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kecap rundayan. Tujuan dina pangajaran dinten ayeuna aya 4 nyata anu kahiji hideuk tiasa maham ngeunaan harti tina kecap rundayan. Anu kadua hideuk tiasa nuliskeun contoh tina rarangken hareup di ka sareng ti. Anu katilu hideuk tiasa nuliskeun contoh tina rarangken tukang na sarengkeun. Anu kaopat hideuk tiasa nuliskeun contoh tina rarangken barung kaan. Eta tujuan dina pangajaran dinten ayeuna. Ku kituna hayu urang ngawitan ku ngabaca basmalah sareng doa sarta acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kecap rundayan jeung pembagian rarangkenna. Harti tina kecap rundayan. Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu geus dirarangkenan. Rarangken itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbuhan. Rarangken bahasa Sunda atanapi imbuhan bahasa Sunda kabagi jadi 4. Anu kahiji aya rarangken hareup, aya rarangken tukang, rarangken tengah, jeung rarangken barung. Mung dina pangajaran dinten ayeuna ibu bade ngabahas 3 rarangken. Nyaeta rarangken hareup, rarangken tukang, jeung rarangken barung. Rarangken hareup nyaeta rarangken anu ditambahan di hareupeun kecap dasar. Nah, jadi kalau rarangken hareup di ka ti berarti imbuhan yang ditambahi di depan kata dasar. Ya, jadi imbuhannya imbuhan di tambah kata dasar, imbuhan ka tambah kata dasar, dan imbuhan ti tambah kata dasar. Contohnya, tengetan contoh kalimah di handap. Danu jeung Adi keur diajar pupujian. Anu kadua, buku teh kabawa ku Mimi. Anu katilu, Adi ti tajong kana batu. Nah, dina contoh kalimah tadi dina anu kahiji aya kata diajar. Imbuhan di tambah kata dasar nyaeta ajar. Anu kadua aya kata kabawa. Imbuhan ka tambah kata dasar bawa. Anu katilu ti tajong. Imbuhan ti tambah kata dasar tajong. Upami tadi rarangken hareup, ayeuna rarangken tukang na jeung keun. Naon ari rarangken tukang? Nyaeta rarangken anu ditambahan ditukangeun kecap dasar, yaitu imbuhan yang ditambahi di belakang kecap dasar. Rumusnya kecap dasar tambah rarangken. Nah, kalau tadi rarangken hareup atau rarangken depan, rarangken dulu baru kecap dasar. Kalau imbuhan tukang atau rarangken tukang nyaeta kata dasar dulu baru imbuhan. Pek tengetan contoh kalimah di handap ieu. Hiji, salat mangrupakeun tiangna agama. Nah, dina contoh kalimah kahiji aya kecap tiangna. Nah, kecap tiang ieu mangrupakeun kecap rundayan. Nyaeta kecap tiang atau kecap dasar ditambahi dengan rarangken tukang na. Jadi
tiangna. Dina contoh anu kadua, ayeuna pamarentah nangtukeun deui PPKM tepi ka tanggal 2 Agustus. Tah dina contoh anu kadua ieu aya kecap nangtukeun. Kecap nangtukeun ieu mangrupakeun kecap rundayan nyaeta kecap dasar tangtu anu ditambahan ku rarangken tukangkeun, yaitu kecap dasar tangtu yang ditambahi dengan imbuhan keun. Jadi nangtukeun. Anu terakhir nyaeta rarangken barung kaan. Naon ari rarangken barung kaan? Nyaeta rarangken anu ditambahanna di hareup jeung di tukang kecap dasar babarengan. Jadi imbuhan yang ditambahkan di depan atau di belakang kecap dasar atau kata dasar. Rumusnya rarangken hareup tambah kata dasar ditambah rarangken tukang. Jadi rarangkennya ada di hareup dan di tukang, atau imbuhannya ada di depan dan ada di belakang kata dasar. Ayeuna tengetan contoh kalimah dina rarangken barung. Hiji, basa keur ka kebon awak danu katindihan ku kai. Nah, dina contoh anu kahiji ieu aya kecap katindihan. Dina kecap katindihan eta mangrupakeun rarangken barung, sabab aya rarangken hareup jeung rarangken tukangna. Nyata rarangken hareup ka ditambahan kecap dasar tindih ditambahan deui rarangken tukang an. Jadi katindihan. Teras tingali deui contoh anu kadua. Sorabi mangrupakeun salah sahiji kadaharan Sunda. Dina contoh anu kadua aya kecap kadaharan. Kadaharan mangrupakeun rarangken barung, sabab aya rarangken hareup ka ditambah kecap dasar dahar ditambah rarangken tukang an. Jadi kadaharan. Jadi ingat baik-baik oleh anak-anak semuanya bahwa rarangken hareup di kati yaitu rarangken hareup di atau rarangken hareup ka atau rarangken hareup ti ditambahi dengan kata dasar. Kalau rarangken tukang na dan rarangken tukangkeun, kata dasar dulu baru ditambahi dengan na atau keun. Nah, kalau rarangken barung yang ketiga, kalau rarangken barung itu ada rarangken hareup ka ditambahan atau ditambahi dengan kecap dasar, ditambahi lagi rarangken tukang an. Nah, jadi ada dua kalau barung itu, ada rarangken tukangnya ada, rarangken hareupnya juga ada. Rarangken belakangnya ada, rarangken depannya juga ada. Sampai sini dulu untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini mengenai kecap rundayan. Di mana kecap rundayan itu ada 3 bentuk rarangken yang baru kita pelajari, ya. Rarangken hareup, rarangken tukang, dan rarangken barung. Untuk tugasnya, sekarang silahkan kalian catat materi yang Ibu sampaikan hari ini, kemudian kerjakan latihan berikut ini. Tuliskan masing-masing 2 kecap yang menggunakan rarangken-rarangken yang sudah kita pelajari. Yang A, kata yang menggunakan rarangken hareup di, contoh katanya apa? Yang B, rarangken hareup ka, contoh kecapnya apa?
Kemudian rarangken hareup ti, contoh kecapnya apa? Kemudian rarangken tukangna, contoh kecapnya apa? Yang menggunakan rarangken tukangna. Kemudian yang yang menggunakan rarangken tukangkeun, contoh kecapnya saja atau contoh katanya apa? Kemudian rarangken barung kaan, contoh kecapnya atau contoh katanya apa? Ibu beri contoh yang nomor A ya, yang menggunakan rarangken hareup di. Contohnya misalkan dicabut sama diparaban. Dicabut itu kan dicabut ya. Diparaban itu diberi makan artinya. Sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak semuanya pahami. Dan tugasnya bisa anak-anak semuanya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.